Raden Gatotkaca nuju ngalawan urang-urang Kurawa kalaresan ieu Pardenawa ti nagara ujung maruta jalana ka palih kidul atuh bebasnya eta teu katohian ku Raden Gatotkaca. Sia kabeneran nasib diri bagja awak hey 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 oh ha ho hey ya sia dadina aing rada keung ngalawan si Gatotkaca ari wani mah wani ngarada budak tungkul da beneran si Gatotkaca keur ngalawan teuing urang mana ye aing bebas asup ka dieu hei Pardenawa wayahna langsung urang katumaritis paehan si Cepot ayo nit ayo batur ieu Pardenawa anu langsung katumaritis teu ngalawan Gatotkaca margi Gatotkaca nuju ngalawan urang-urang Kurawa kitu jaring carita urang tenan dihandelem hieum gesan sampereun kurang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot tinggalkeun ge bakal kasamper deui kan serius di kampung anu nyingkur sisi gunung katelah kampung Tumaritis desa kenal Gorowong bangga nyerekanana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh ka asah ku pangabisa ka patri ku pangarti senyatane kisabda palon Lurah Semar kuda pawana anu kiwari kulawarga Semar teh nuju rengating penggalih jalaran ieu astajinga diancam hampir ku sakabeh raja-raja di satatar madya desa nanging luar biasa na pamarentahan Amarta anu ngajaga lain ngan saukur di tapal wates nagara Amarta wungkul nanging di bumina Semar oge dijaga nyata ku Panawa giliran unggal dinten nyata Bima Arjuna Nakula jeung Sadewa giliran unggal dinten kiwari nu kagiliran teh nyata panengahing Pandawa Arjuna ngajaga ieu bumina Semar ngajaga Astrajinga bisi kengeng ku para raja ti nagara anu liar Kakang Semar ieu nu kaula teh aya taroskeun ka salira ngeunaan ieu kajadian Kang kagetna hasi Cepot jadi dipikah hayang ku salarea kaula teh aya taroskeun mangga jang bulan wah kasih Cepot kade ulina ulah jauh teuing kitu ucu hariwang kae wah urang dugi kade ucu betul semua yang berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana dewek leueur kumaha akal tapangagung Amarta luar biasanya ahna ka rakyat teu kabita eta ku hadiah ti dewa laras itu
di mana dewek benang bakal dicicingkeun di sawarga 7 poe dibarengan ku Widadari. Malahan juragan Yudhistira makabeh keamanan dikeprakeun dilepikeun ngahadang anu rek newak dewek. Laras akang. Teuing ti mana mimiti na ite dewek teh euy. Doh. Laras. Padahal mah dewek teh RTG lain. Hirup dewek kan saukur kieu koreh-koreh cok. Ya kewaragap naya. Tapi luar biasa geningan dewek teh diistimewakeun ku pamarentahan. Mohon akang. Heeh. Jika Bapak Kuwu Dudung Abdullah kitu tah. Doh. Nya ka rakyat luar biasa di leueuh. Laras akang. Buktina pan ayeuna dina Milangkala Panjalin Kidul anu ka-215 Laras. ngahibur masyarakat hartina jeung gemakeun masyarakat Semohon. da ngawangun masyarakat lain kana infrastruktur wae. Anes. Jadi kebahagiaan masyarakat oge kudu dibangun mata kaya indeks kebahagiaan teh nya Eta akang. supaya masyarakatna bahagia di mana bahagia mah sehat. Laras. Matak mudah-mudahan Bapak Kuwu, Bapak Kepala Desa Panjaling Kidul, Bapak Dudung Abdullah Yasin Cing Panjang Yuswa, Amin. panjang jabatanana didoakeun oge masyarakatna di dieu sami. Amin. Sadayana mancing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa leung. Dewek teu bisa ulin jauh. Wah, naha kurang. Pada sieun aing jauh der aing anu nyulik. Ya baur akang. Rek kumaha aing diculik leu. Golodog we di dinya akang. Manggening aing teh keur manis-manisna teh. Keur imut. Tadi ulah jauh teuing siap wala. Jadi istimewa akad eta mah. Heuh ulah. Ya akang. Awis tumampi katakdir tanda sadar tumarima saban wanci moal poho jabatas maring pangeran ming pangeran kedungdung amis cairna ngejul apel di kantoran abung kita abdihina dina mah bae lantaran padahal ulah sok kitu besi rasamu diruasan padahal ulah sok kitu sika anu luasan tangkal mindiran rungkatan raruku tinggal mangsa maraan ditetekedan nu boga tesanyana kapan abdi menta cai kunaon tadi cangkiran kapan abdi menta janji kunaon tadi pikiran urang garap sasarengan memulai masing tinggi paniata pilari bapak kades bongas kulo lido pangeran sangkan pinanggi kakakjan pamulian kewalian Kepo. hirup orang masing tangtu
olah pokoknya langkung sing terang pangaji waktu yang Kang ting di mana mimitina ieu dewek leuy ararane akang ararane bet naha bet ka dewek coba nya padahal dewek teh artis lain non pangaruhna nya akang naon pangaruhna dewek leuy estuning dewek mah jelema buraung buntangul ngarekeun dewek teh tiktoker lain aneh facebooker lain youtuber lain tokoh pemuda lain tokoh pemuda lain sakalian asup karang taruna ge aing dikucilkeun da teu bisa naon aing tapi naha leuy poe ieu waktu-waktu ieu aing nepi ka dipi kahayang malahan der dipi kahayang teh leuheung lamun aing disugumakeun mah nya Kang eta da aing terek dibeulem cenah digodogna kawah canda di muka bayangkeun ku si lain tong boro dina kawah canda di muka aing kasih blok cai panas ge geus kerepengan blok si kopi oge nih kebayang mun geus lain batak dewek ah moal jauh-jauh ulin teh dewe leuy Kang kade ah heeh lamun eueuh nu nyaaheun ka dewek teh panawa geus heeh di mana meureun akang teuing geus kumaha nasib dewek leuy pangpangna bapak kuwu nyaaheun ka dewek teh bapak dudung nya Kang nyaaheun pisan ka dewek teh leuy moal poe dewek teh dilongokan ku padudung leuy bagja Kang heeh bapak lurah Panjeling Kidul nya leres heeh yang Kang hitung-hitung ngarona we deweknya ah nya ulah naon urang ngarona di dieu ulah karona inya tapak kuwu tingkat gending ngarona di kitu nya nya tensi kriminalitas ene teh rada naik leuy kat akang nya leres da ngarona teh luar biasa budaya rona teh di urangnya mata kurang tingkatkeun deui ngarona teh nya leres ayo ah urang ngalagu ngarona kebeneran sinen ye lobaan heeh ngalagu ngarona ah tanghi bapak kuwu padudung tanghi ah ngarona urang ngarona ngidarang ngorelengan desa waspada masing iyatna bisi aya dapan cabaya tengah peting kerja reping bororaya nunyaing badan tiris kapulusan si duruk ieu durukan anu ngaronde karunduk kasubunakeun meme marulang bangga galeucing kopi Kulana kawung tamun nyetrop sumpel ku sampe ngarasa kurang lemur nikmat iya papadan halo da urang lembur manukar itu tuangan teh nya pantes bari ngarona teh ngabubuy sampe aduh nikmat sampeuna teh menang maok ulah atuh menang ngala tinu bogana tapi teu bebeja lain dari sugi-sugi mah pan sok bebeja dan bogana ge moal amak kayak diala corona mah paling satangka paling geus satangka teh ge moal beak jeung jebatan dirorot ku bangsat beak kabeh nya leres aduh kahirupan di pakampungan ngarona ngabubuy sampe diperlukan ku gula beureum teh geuning alah wararaas akang wararaas digigireun cai kopi kopi lekoh ngabudah sepat teh geuningannya pedo akang heeh cai kopi make gula kawung teh kopina teh ning alah nikmat nikmat pisan
digigireun belah kenca anjing budug Gareuleuk. dihareupeun kala jengking dina suhunan pocong keur nyilicik mah betah ngarona teh Rona teh geueung. alhamdulillah tuh dewek dibekelan deui euy ku aceng gagak rimang deui euy dibekelan alhamdulillah nuhun ku aceng tatampi bekelna dung bagya teuing nya Ya, Kang. guru dewek teh wajeng deui euy Beres, Kang. alhamdulillah deui dipikir-pikir mah nya kolot urang baheula nyontoan Yerona luar biasa deui euy Doh. hiji ngarona teh ngajaga keamanan Eta ngajaga lemurnya. ngajaga lemur kadua silaturahim Beres. nya jeung tatangga deui kewajiban aya ngajaga keamanan mah nya Ya. para rantes genengannya dina ngarona teh di pos kamling teh brak ngaliwet Ngaliwat itu Kang. ngaliwet sanguna teh liwet teh geuning tamplokeun kana daun jauh Keluarkeun ieu. diguarkeun deungeunana teh teh sapira deuleu euy Naon Akang? asin digoreng Sambal dadakan. sambal dadakan kacang panjang nya tahu bubuk deungeunana teh teh sapira tinggang weh ku bakakak hayam walah Keren Akang. jengkol digoreng aduh Jeung minyakna ning jalan. jeung minyakna digacel deuninya diracek alah nikmat deuleu euy Jalan jengkol. aturona jongjon dahar atuh bangsat jongjon maok kadang-kadang bangsatna ge ngiring tuang da bangsatna urang deui nya selemur keur manggo TV marukan rek diomean pada menengah bangsat ditawaran Pak tuang heula der atuh ngiring tuang nyata kitu di urang mah nya kolot urang baheula geus nyontoan tuangeun anu sakitu luar biasana deuleu Terus. tuangan kolot urang baheula mah sampe hui jagong Macam-macam. nya tara macem-macem kolot urang baheula mah Terus. ganyol Nyol. barudak ayeuna mah di kota hampir teu apaleun naon ganyol teh deuleu nya padahal teh teh uluh luar biasa deuleu mata kolot urang baheula mah jararagjag sararehat jarang kakenaan ku panyakit da tuangeunana ge hartosna tuangeunana ge teu pinuh ku kimia Ya. teu loba bahan pengawet Terus. mata kolot urang baheula mah paranjang umur lain nganung harti umur kumaha hareun lain Terus. da eta mah aya umur mah pan aya nu kagunganana di wates di waktu ngan meureun bongan urang hirup di dunya aya syariat teh sebab jeung akibat Terus. bikin ngajaga kesehatan teh diantaranya nyaeta ngajaga kadaharan Ya. ulah nepi ka burus-burus teuing ulah nepi ka loba teuing ngadahar anu bahan-bahan pengawet nya bahan kimia oh da moal karasa sakali ke karasana mah geus lila leuh mata kurangan dahareun-dahareun nu kitu teh balik deui we kana dahareun urang da teu kurang ngeunah atuh dahareun urang teh nya Ya. Kang. sakitu pedona deuleu sampo jagong Ui. nya hui Halus Akang. talus beda jeung urang kota dahareun teh araraneh kana ceuli teh apa di kampung mah makanya aya wajit Wajib. cucur Ya. Kang. getuk Lepet. awug Buras. buras guranil somro putri noong nagasari nya Ya. Kang. jereten Naon jeret Akang? hah Sekarang ada yang jeret naon eta? jereten teh hakaneunana teh buleut geuning hejo Hejo. aya kalapaan di jerona gula beureum Kalepon Akang eta mah. naon Kalepon. kalapon di lemur aing mah jereten Nah, jeret apa di jero digege jeret ya Kang ngarang eta mah. nya kadahareun teh teu asing Terus Akang. urang kota ayeuna dahareun teh araraneh leuh Ya. Oi. make jeung aya hotdog Naon hotdog teh Kang? Naon hotdog? hotdog teh bahasa Inggris Naon teh artina teh? ari hot teh panas ari dog teh anjing Hei. kabayang ku sia anjing keur moyan dihakan Ya rupa-rupa. meureun teh nyegag mah deuleu
maka jeung aya hamburger Oh, naon deui tah? hambur duit ger pasti Ada mahal. ada hareun teh araranehnya batak hampura barudak ayeuna mah komo di kota jelema ayeuna panyakitna ge bareurat Baru datang. maka jeung aya penyakit diabetes Hey, gagal ginjal jantung koroner liver vertigo tuh araraneh penyakit teh kanker. nya kanker aid Hey, corona kemari tuh araraneh baheula di kampung penyakit paling oge naon cing naon Kang? budug Bisul. bisul beunyer elah nongtot bool Bener. ya penyakit teh araraneh baheula mah penyakit ayeuna mah penyakit anu diakibatkeun tina sasatuan oge bareurat dulu Naon Kang? oh Satu. tina satu model DBD apa neta teh tina satu tina reungit dulu Leungit. nya cikungunya tina reungit kene tuluy naon deui malaria tina reungit kene tuh kaki gajah oh cacar monyet nya penyakit tina sasatuan teh flu burung flu babi nya baheula penyakit anu diakibatkeun tina sasatuan naon cing Naon Kang? di lemur aing Naon tah? kutongo nah si anu seuri pernah kutongo Naon tongo? iya tongo teh satu leutik leutik teh geus sanepeun sireum warnana teh pink ngacedogna teh di dinya we Di mana Kang? dina lato-lato Wah, banyak ya. oh matak tongo mah kalaki wae Oh, kalau lakinya. kalalaki nyaho bareuh si eta teh oh Ai ka awewe tara. ka awewe matara tuh tongo mah Nah, aku naon ya Kang? udah sieun meureun tongona ge Sieun naon sieun ieu? titeulem Ah. Damel bener. tah hiji sieun titeulem kaduana naon cing Naon? bau basreng Umatak jaga kada hareundenya ulah nepi ka purus-purus teuing aya namanya heeh da ayeuna mah geuning dahareun teh instan aya mah cepat saji Cepat nama. heeh baheula mah mode dahar sangu Kumaha? baheula mah proses nyangu teh lila deuleu euy Oh, ya. make jeung nyangu teh make jeung diisikan heula sanggeus diisikan teh tuluy dikari Hari ya. Sena gigi sanggeus gigi teh tuluy diseupankeun dina aseupan geudinya Ya. make seeng sajam kakara asak Laras. dina geus asakna ge teu langsung didahar diakeul heula ning baheula mah kana dulang nya sangkan tiis kakara tanggeus tiis teh didahar matak sangu baheula mah kuat aya nu disebut sangu poe ayeuna mah nyangu atuh da sakedeung 10 menit asak da disetrum Ya benar. sangu teh nya disetrum matak ngisingna teh jeung bare rebet teu bau kabel kita kitu nu matak kade ye ayeuna mah cepat saji cepat nanti instan dahareun teh nya ulah loba teuing lain teu meunang ulah loba teuing ulah minang teuing komo ungah poe mah teu meunang komo ngadar mih ungah poe kade teh teh atau minuman berkemas ulah ungah poe nya seminggu sekali kurangan leuy mata ke dak kitu urang teh nya ngajaga kesehatan mah nya heeh moal kopi we Nu usaha teh Kang. heh Nu usaha teh. heuh aing usaha manehna usaha karunya tukang kopi mending ngaceleng hampura aja aing mah cililentaheun tukang kopi hampura mang tukang kopi mudah-mudahan tukang kopi cing beunghar Amin. didoakeun tukang kopinya cing aya peningkatan tina dagang kopi teh Dagang naon? jadi dagang teh Ah, anger-anger eta dagang kene. cai kene. mudah-mudahan cing payu kopina didoakeun lamun teu payu inum ku maneh kabeh kabayang kopi sakitu lobana diinum 3 bulan moal sare-sare sia teh heeh
gitu deh. Alhamdulillah kakara aing ngawayang di tiungan kieu ye. Oh, tohaga kieu nya panggung teh nya mewah kieu tuluy teu kahujanan alhamdulillah nuhun Paku. Luar biasa deui nya. Bagja temen heuh kakara ngawayang di kieuan mah nya. Oh, baheula mangawayang teh baheula ieu mah keur zaman Abah Aki. Ya. Ngawayang Abah Uyut ngawayang di kebon awi. Di kebon awi ngawayang teh lampuna ge entuk hiu. Wah, baheula mah ku obor. Aslina ku obor. Baheula mah dulu matak beres ngawayang teh hararidung irung teh. Teu ku obor. Kadienakeun make patromak. Ngawayang teh lampuna teh. Sound sistemna teh hiji we mik teh perebuting sinden. Make patromak geus ngalicis teh turunkeun. Dalang teh ngompong gitu tah. Balik ka imah teh bau minyak tanah awak teh. Kadienakeun make neon ayeuna mah wah brui-brai itu lampuna ge nya. Luar biasa. Baheula mangawayang di kebun di karcis baheula mangawayang di ayeuna mah alhamdulillah pan Pakuwu ngagratiskeun nya secara teu langsung Pakuwu teh ikut melestarikan budaya kita budaya bangsa sebab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana awut-awutan bangsana ge moal teruksak nuhun Pakuwu mudah-mudahan ulang tahun teh unggal poe banyak ulang tahun ada wayangnya terus gawe jeung poe teh ada wayang lah yo khawatir ke dalam manusia Wah, naon akang naon deh arane sorana manusia kade juri kakak kade bisi juri lah zaman kieu masih kena percaya sia ka jurig dikasih tahayul jurig teh tahayul ayul kumaha lihat tahayul sabab eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig eueuh gitu pernah teh si lain ngadenge berita telah meninggal bapak anu karena telah dicekek jurig eueuh kan eueuh lamun kageleng beus loba bener matak aing mesin kene ku beus daripada ku jurig tahayul lah begitu teh tong dipercaya nu maot pemaot teh menyebalik deui jeung sieun manusia teu sieun ini jeung sieun jeung sieun kudu kitu na manusia ada sieun rasa bantuan lain sieun tiris teh manusia dawale ada dia dawale naik naon ke dia urang ludo manusia manusia singlar atuh akang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. gitu benar Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat tuna jaya nu linggih di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem 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 balalager jurig di dieu laras kawas jurig di Bandung balalager kumaha di ditu kang sok merek kuota si jadi counter pa rasa sia manusia A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lekoh yo. beres mantap Sima aing sima maung. mau Maung sieun ku aing. hari aing Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka kulon aing ka wetan. Maung ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah teu papanggih jeung maung. nah
Salamet weh. Selamat Kang Sur. Beh. Rasa sia. manusia Ieu malah yang jampe teu mati lain. Naon atuh? Jurigna budeg. Wah, manja ya jurik bolot aya Kang. Ulah naon? Bade sini teh. Mun teh nurut teh aku lanjut teh. Teu batur-batur nurut. Wanci burit surya rek pamit. Hujan letik ngaririnting. Bersama-sama. Kilapan pating kolebat. Sisi basisir nyayati. Aya naon brother? Lain aya naon siling teh. Heuh naon? Aya sora pikakeun. Ya sora. Sora naon? Pokona pikakeun demi Allah keung. Ya sora. Belah mana? Belah ditu. Di ditu Hah, belah ditu. Belah mana? Ditu. di nurungkun tuh di Aslina demi Allah. Muring kak bulu punuk teh sia. balang. Aslina we. Bener Aneh sorana di aslina aing mah. Belah mana bijina? Belah ditu. bala. Bener we. Asli demi Allah keung. Meureun apa sora naon? Heuh sabrengikeun lagra. Tempe atuh. Belah mana? Belah ditu. Nanya wae si teh. Dengekeun. Dengikeun geura. Meureun akang ge apa? Allahu Akbar. Banyak. Kalakah nanya deui. Saya teh jeung kadi teh jeung nyiduhan, tenang Kiki Garing. Beleguk lain urusan garing saya teh geuleuh. Udah minat teuing. Nya eueuh. Nah rek nipu kadi teh. Bodohnya. Minat teuing. Jurig saya teh kalanceuk teh doraka saya nyiduhan, tenang Kiki Garing. Males. Besok dengikeun wa. manusia Dengikeun ku sih. Sada naon itu? Naonnya? manusia Make eho. Hoki. manusia Saha Urang mana rek naon rek wey. Gitu teh mah. Naon si lain jeung nyarekan ya dengekeun pegek. Di mana-mana anu ngaran eho tungtungna. Rek naon on siapa rek naon rek eho na koslet kehujanan Manja. basah lamun dina ieu mah pepetasan mah geus teuing sil teh melepas manusia sadana naon ieu teh hayang apa eta naon heueuh eta teh gajah rek kenong Coba eta. Ya gajah ngenong. Anakan. gajah ngenong. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Timimiti iraha gajah ngenong. Aja sekolah nepi ka mana belegung. Naon? Teu apakeun biologi. Di mana gajah ngenong? Gajah ngenong. Alah, eta kebayang kita ngajakeun ngaheujeun teh kenong. Anas tarik ngaheujeunna. Cilik teh nogna sagede nog puyuh. Nah, saya belagu, ala jijik kulit putih, ala gajah ngenok, aing kebayang kita gajah ngelek boboko, terus nyileung, sagede kumaha boboko, dah belagu gitu. Pipir mau bok. Saya bayangkan wah siap kerja gajah ngenok itu dah, Allahu Akbar.
mengas teh nggak bayang aya gajah pelung gajah biasa ge gede kemo gajah pelung mah sekali ngising sakacamatan karungkup ku waduk tapi kakitu teh kebayangeun anu karunya manojing naon gajah kate ongkoh gede tapi penek nggak sih teh lagu alah nyinyir kulit beuteung aduh ya Allah ya Rabbi dawala naon aya lain lapar nyata wing dahang dahar itu jajan yuk jajan naon bubur gajah curi situ juga teh makainya kebayang gede dan semangkok aja alah wing mah resep bubur gajah mah naon itu lamun bakakak gajah beuki aja bakakak gajah alah kumaha ngadangkakeun anak anjing alah nyolokna ku tiang listrik beleguk teh Allahu Akbar nomor bae ngalah alah nuhun da bala anjing kulit beuteung alah Dola di mana sia iya di tukang naon aya gajah pindah kontrakan Allahu Akbar nuhun da bala nuhun aing bisa jeuri leuh alah Gusti aya naon jang rariweuh cu anak bapak naon jeung ngajewas gajahna datang coba itu doraka sia kakolot teh belegug doraka sia kakolot aing balen kakolot ka gajah ngan kebenaran di bapak aing ka dieu alah Allahu Akbar naon aya gajah tulalena sauted dina sirah amali eta belegug kita kunjung aduh Allahu Akbar naon aya gajah mamawa kantong rek sakola PAUD lah alah jadi kulit beuteung aduh ya Allah ya Rabbi nomor bae alam sia teh tadi teh gajah-gajah teh ka aing teh di maka gajah babatok sia geuning sia ngabahas kantong anu mawa kantong di dieu aing nyana atau ribapan urutan gajah mamawa kantong coba atas si koplok kabina-bina ting curig teh sia kawas lain ka kolot jeung nyiduhan ka anak teh kege garing kabina-bina teuing sia belegug eueuh kasopanan setan sia kabina-bina teuing babatong sia kakolot teh ka kitu-kituna coba dicarekan kalau kececengiran aya gajah darah tinggi alah rek setruk bener silaing apa gajah setruk kumaha tulalena jeceng kaluhur Allahu Akbar temenang kitu kakolot teh doraka doraka itu tadi Indonesia seuri bener-bener teuing teh ngagolomrang eta naon ngagolomrang jang aya gajah 3 brus
Sugante wah gawir di dia. Pek teh geuning di dia mah aya gawir. Bener wasi kuring tiga jebor kana gawir. Ieu dadang ngadudud. Sugante yang dipanjalin kidul mah bawa gawir. Pek teh aya gawir. Bener wasi kuring tiga jebor kana gawir. Meni ieu dada jadi babak belur. Nepi ka keukeun aya kuring. Naon merong. Itu sih ngomong gitu-gitu. Suka orang Majalengka. Geuluh kadengena. Ngomong gitu juga orang Majalengka. Cik jang saya teh ngomong teh karena itu udah gas gara deh sileng teh. Ai ngomong digitu-gitu. Jadi menular tuh. Aya gajah tuh turut muning. Geus ya teh geus aya naon jang duka apa? Aya naon Kakang Semar duka kan rupina mah aya tamu ka dieu. Cepot abdi ulan. Cik maneh teh didenge-denge ti tadi teh heureuy wae. Apa nanyeun teh keur diincer cepot ulah heureuy wae. Rek dialapati teh heureuy wae maneh pot. Cing inget sasangat-sangatna leuweung molawi sangat tipatan sungut sia. Ulah loba teuing heureuy maneh pot. Karasa sia tah dengekeun. Karasa carekan gunungan. Sok rek kumaha geus kitu? Yeh. Aduh teuing nyarekan teh nyeri hate. Lain masalah teh nyeri hate eta dicarekan gunungan, baru teuing teh nyentuh. Lain teh nyentuh kumaha? Dengekeun nyarekanana da teh nyeri hate. Heuh kumaha? Cicing pot. Tong loba teuing neureuy. Heureuy lain neureuy je teh. Beda jeung Juragan Bima lamun ngamuk teh wah ya Sima. Sima kumaha? Sok Juragan Bima malah mau ngamak kumaha? Cicing sia. Cicing. Liang tai teh ngarempod. Nyod tapi kana beheung lu. Ai Juragan Arjuna dengekeun sia ling tadi. Kumaha? Cicing pot. Tong loba teuing neureuy. Baheula we da baheula. Naon? Baheula keur laleutik Juragan Bima jeung Juragan Arjuna ku dewek teh dibawa tunggu pare. Hari teh geus panen, pare teh dipoe bae garing. Tuluy Juragan Bima lamun aya hayam macokan kana aya hayam macokan pare teh kumacing. Kumaha? Sia. Hayam. Celeng, hayam teh ngacleng. 3 tahun teu ngenog. Nah, dari pencit ku aing. Ari teh beak pan ku sia cekerna. Tungirna ku bapa ning. Ai Juragan Arjuna kumaha? Lamun aya hayam macok kana pare, ku macing. Kumaha? Sieuh. Ayam. Ayam teh nyingkang ngadun ngising. Kakang Semar ieu nu kadangu meureun kus Kakang Semar si cepot gede bohong. Gede bohong naon agan? Apan sidik kaula teh anak raja manya moe pare. Dengekeun belagung satemanya anak raja moe pare. Kebenda-benda teuing dengek ku sia nya anak raja moe pare. Anak raja ne ogoan. Nama tak luntur wibawa lamun anak raja moe pare da moal. Malahan alus anak raja moe pare. Kayung yun ari sanguna beuki aya moe emung. Lain emung kaula teh pan aya pagawe. Keur naon aing muruhkeun pagawe ai ku aing deui mah. Baik kali-kali mah teu ngabantuan pagawe. Mengarasakeun kumaha kapoe teh panas. Ai daharna ngapoe sangu ai teh moe pare emung. Dimasalahkeun. Lama matak luntur wibawa.
Geura moe pare. Sok bawa pare na ayeuna dipoe ku aing. Agan atos dilawan wae atuh agan teu ngeunah majarkeun aing anak raja ogoan. Jar males. Pajar males aing. Kabina-bina teuing. Sok mempeng di dieu teh anu boga pare ku aing dipoe kabeh nyaho. Daina mah hujan kan kumaha moena. Tuh berarti ulah teh. Geus agan atos agan. Teu ngeunah aing sebut males ku maneh cepot. Bisa majarkeun aing sieun merang ku pare henteu aing. Agan atos agas. Atos sia deuk kumaha goblok teh. Ayo we dibahas dunungan jadi keur teh. Lain nganuhunkeun sia kadunungan dibantuan teh. Nya da abdi mangga bahas moe pare jijik jadi ambek teh. Si lain ngomongna ka mana wae. Ai dunungan teh keur ngabelaan si lain. Teu menjang pura kan? Ganeng sia bawa pare teh sakarung sia. Atas agan. Ulah kaget teh bangsa manusia. Uluh. Agan? Jiga nu mawa pare itu dia tuh. Geus pare deui sia ditemak ku aing kumaha. Dau. Eta kok eueuh kasieun bukan cek teh. Teu aya sanesnya teh ieu derajat ti nagara. Ucung Maruta Kakasi Jaya Maruta sampun dumugi. Ulah kaget ke aing bangsa manusia. Tingali Kakang Semar bangsa Denawa. Kaula rek nanyakeun ye mangalingi. Patapang daun candana di parapatan patepang deui ayeuna hate batin seseblak. Ulah kaget bangsa manusia. Uluh dawala anjir. Toke segede kieu leu. Lain toke lonok. Bener-bener teuing saha anjeun ulah kaget bangsa manusia. Teu kaget kaula. Saha anjeun? Ngaran kaula nyaeta Jaya Maruta. Jaya Maruta bener. Ari anjeun ngaran kaula Arjuna Timalan. Ari eta nu tukang di Semar sun. Semar sumuhun. Ari eta nu ngangge iket abdi glan bener. Saha namina? Iqbal sumuhun. Ari itu nu pangpengkerna abdi glan bener. Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi bapak aing gubernur. Lain ieu mah Dedi Mulyadi we atuh eta mah gubernur nu eta mah. Nya gubernur anu nyaah ka rakyat teh mah. Ke jisim abdi bade naroskeun ieu teh leres bumina cepot timbalan. Anu cepot mana? Ieu sun. Goblok ongko Iqbal. Mun abdi teh cepot Iqbal nami teh? Iya, geus kapanggih ku aing. Benar sia. Cipalang Cipangeuman Cimanu marigi deui. Wala. Saha Gusti? Daya ku maneh. Anjeun saha? Ngaran kaula Arjuna. Wala, ya Arjuna kasep jiga aing keur ngora. Ari eta nu tukang nu jiga balakutak di Semar. Oh Semar, sumuhun. Abdi glan. Saya teh nu ngomong teh. Sumuhun abdi. Nu ngomong teh maneh? Sumuhun. Sugan teh lain jelema. Allahu Akbar teh beungeut tapi kawut-awutan. Maneh teh makhluk hirup? Sumuhun. Huntuna hiji. Sia teh huntu permen. Allahu Akbar ngaran kuring dawala teu nanyakeun ajik.
dah yang wawuh jeung make kopiah loba aturan ieu we jeung nu beureum beungeut jeung he maneh nu beureum beungeut naon aya maneh boga kaca di imah kaca naon kaca euteung nya boga osok kaca nya mineng teu nyerehat eta beungeut jiga kitu da aing malah mun ngaca beungeut jiga sia meureun teh gantung maneh mah jurig aing jiga naon hayang apa sia jiga naon heeh jiga cangcut si jurig goblok sia wah cangcut ganing sia teh keun bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut jurig sia jiga kanyut aing da teh ning paduli sia cangcut hayang geluting cangcut aing euy tong sia iya aing geluting cangcut euy Pangaret anu barerang namina usuk kananga salamet dunya akhirat nagara katudesina Bapakku duduk di kiri pangseng tong keret teu beunang diulah-ulah ibu yaya
ningali ingkang samya sampun prapta kagetna kagiri-giri ya kagiri-giri jadi bener anu eta nu tukang anu make iket teh ngaranna cepot bener